Mana si Cimplung? Biasa gentayangan nunggu bongkong kejo. Oh wih mah. Duh, mana si mokmoknya? Biasa masak. Ayo bener mandiri mau kayak ngerokok. Ya makhluk lah. Jadi mok, aing maneangan ciker tadi, kemana bae? Gua ngalikan sia Cimplong. Kita di kemana meureun sia? Karena kepanggil gua aing. Aduh. Mok, aing ngerokok. Ih, sia mah ngerokok aing sarua. Terus kumaha tuh aing ngerokok ciker tadi? Mana nya? Ngerokok. Si buku itu. Tuh buka. Sarua aing ge. Mana? Buku itu. Tadi aing lewat di sameureun aing kotok. Dia mok, liatna goreng bae. Hai ge. Cek lah ya. Aing itu lah ya di mana ya? Oh, gitu. Geus ayo. Berangkat. Nani cari cewek ya. Ya salah. Yo ngomong-ngomong ya ayah amanat ya teh. Lembur urang ya lembur urang. Terus aman. Oh no. Di mana? Pokoknya minggu kamari potong kain uleum gitu ta. Kemarin tayo kapalingan kotok kurang lembur Kotok saha? eta kotok si Sakmat kotok si Kosim kapalingan Banjing jawara kapalingan. setengah yang teka harti makana aing benang amanat di RT ieu lembur kudu diamankeun makana orang ngarondak sampai isuk ke wayahna. Ih, siap kayak gitu mangga. Siapnya? Oh, siap. Woi. Ari dia kunaon ngalamun bae tadi ngadengekeun tuh omongan aing. Oh, ngadanya kena Naon? maling kotok. Hiju. Si Sakmat jeung si saha tadi? Kosim. Oh, berarti dengan dengekeun yang ngalamun gini. Iya dong. Dari kurang yang menang amanat di RT. Jadi orang kudu wayahna ya begadang sampai isuk. Oke. Bener ya oke ya. Siap. Udah lama anjing. Mah anjing ini ngarona ongko, kopinya doang, rokoknya mana punya nyata tempat nyaman. Oh, iya. Aduh, amanat lah. Pugu ya guys, ngerokok tinggal puntung ya. Pugu itu CRT ta ngomong gitu doang, nitipan amanat doang. Nya ya rokokna mau ngomong nama rada peutingan dek mere rokok. Kan dia anak RT. Kumaha jeung Bapak si Anita we ka dieu. Bugu. Bapak aing mah inget RT doang, aing teu nyaona naon. Anak RT na gagap kieu jeung kumarik menang rokona. Mola mal meunang kebal. Geus kieu bae ulah sok ribut. Ieu geus ngaributkeun gagap segala naon, geus mending kuari ka CRT na be langsung. Urang ngomong, lamun misalkan jam 12 rokok, urang bubar, pulang di ronda. Kumaha? Nggak jadikan, ayo. Jadi lah. Siap. Ayo siap. Cicing bae. Ayo, Ayo, guys. Ayo. Iya deui. Cimplong. Asa aing ieu mana ya? Geus sudah lo ngomong. Geus hayu. Geus teu kuat ngarokok aing. Geus hayu ih. Mok, aing bersihin seberapa bos ini. Geus kadeng sia ngerokok pan. Kadangna. Geus kira cokot aing neurekeun teh dia. Mok, aing lagi dia mah. Hah? Tuh dia mah. Mok. Mana teh? Ya. Haji urang baru. Sieu, kumaha masih. Mana nya eueuhnya? Aduh, dia mau aing. Dieu, aing bukan gerak. Cepat. Aing lupa dia. Ulah, tinggal bae. Atuh lupa goblok. Waduh, bahaya. Wih, tadi naon gua kerasakan ya? Nah, bodoh amat. Kotak aing masih pencet anjir. Kalau tolong baik itunya. Wah, penasaran aing lah. Waduh, aing penasaran nih, maling lainnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Maling lain eta. Woi.
Astagfirullahaladzim. Maling lain tak? Maling. Enon. Kadangnya tadi itu. Tadi ada suara-suara. Suara maling. Iya, ini suara RT. Saya teh. Ayo sini. Ini non, lalu lupa tadi non. Ayah maling itu. Parang jika na. Udah. Mana di nananan ya? Oh, iya Siapa budak, lain aing nu maling. Ai tadi sendelan teh jelema nu lumpat tadi duaan. Siapa balalongan pun eta malingna. Gas, ulah ronda bubar